ini Aradem ke Indonesia, dekat dari Arab. Nah ini bisa Don ya? Don? Ada? Jangan bro-bronya. Iya, tambah dong maju bet. Mana si Ulis? Assalamualaikum. Iya, maju bet. Salam. Adon dia gede deh be Adon. Atuh orang di Paraban, Mak. Lagi ngomong-ngomong, kumaha kabar si Ulis? Iya tuh si Ulis mah ayah di Arab. Wah ini dikawinkan dia jeung orang Arab. Bukan dikawinkan orang Arab, Mak. Iya tuh menikah ke orang Arab. Orang Arab begalan deh daripada orang Indonesia lah leutik. Naonan leutik, Mak? Ngerti meureun? Mak, tuh kami gede sudah cu Ambon. Alah dia segede-gede boga orang Indonesia atau lebih kena gede orang Arab. Orang Indonesia mas paling segede nah segede kieu segede peureup. Mak, tuh kami gede-gede dek naleutah ya. Ulah Don aing ngeri. Don ari Mas Madun gimana Don? Masih makin di kamar keneh, Mak. Kiraku poho. Atuh teu poho teu naon aing 3 tahun depan teu asup episode. Geus pulang ka si Madun nya aing kangen. Udah berangkat itu. Tila Don. Adek. Macam-macam bae tambah jubet ngarankeun aing leutik. Aing leutik atuh matil. Aing si Ambo burit-burit nyetahan kayak mana anak naon wa ya karena beres masak segala beres ya itu aing nyetahan kayak mana sok aneh takut kolot gitu. Madun, kumaha kabarna? Ya aing dia tihan bae 3 tahun beliau ka dia aing mah Aing kangen ka dia Madun. aing kakak hatimu deui Aing kangen ka dia. tahu nu ka dieu Aing kangen ka dia Madun. aing karena ka dia mah minggu waktu utem Irah kuari. heeh Ya tuh aya ajak aing aing. hayang ka dieu menahan di tempatna aing areta sulis kumaha kabarna Atuh aya kan we dikawinkeun ka orang Arab Dun. oh Arab gua mah orang Arab gua ada Dun aing hayang teu gua orang Arab Atuh heuh makan orang Arab bae. ih dia main kalau cerita lagi dia Oh iya nya Dun. jadi mau teh di tempat Naon? ih dia kuari mah jual di ini ih aing haram jatah duit mah ge nah sampe nawe teh jadi mah coba Assalamualaikum Bu kemana gitu ya Ambu minta makan dia aneh makan nyumpot suci mah Coba geron kenceng. Mbak Bu Enak sih dia gogorokan bae. waktu ini gara-gara Allah Cek adengnya ku aing. Ari saha? Ih jubet ambu. Oh jubel anu keur itu TKW ka Arab teh ya? kori mah suka salaki darah Wah, pantesan ya. Aduh cara nih aduh. Atuh cana kencai si Jubed karunya. aing karena kedatang Terus sih kok ngomong-ngomong Jubed boga anak baraha. Boga anak opat ambu anu hiji jeung orang dieu, anu tilu jeung orang Arab. Oh, berarti cair jeung orang Arabnya seperotana kenceng segala namanya. apa nikmat benernya Oh, gede bener. Atuh gede ambu. Oh, pantesan bae. Iya tuh amu ge sok kabinnya kan gede mah. eta Jubed awaknya meni kuruk itu kuare aneh mah Iya nya kori mah kuru. Ari ieu ka mana susu dia mun euhan kieu dah mun leme. Dah tuh mun leme. Oh ambu beak orang Arab, pun orang Arab babeuki ambu. Tapi resep dia Madun buka salaki ke orang Arab mah. merenya gak ada iya Oh lain no. Atuh terus dia aja bener ka ditu deui. Atuh endek. aing udah kan itu Atuh kan dia lamun dia ka ditu mah atuh dia ge kurang si Jubed. yang penting mah hidup senangnya Heeh. Atuh karunya sutem. teh kita mah titipkeun ka tukang bapana Atuh amu ge ngilu ka Arab mengasaan teh anu gede. foto yang ini Teuing. Apa sayang naon si haliu bae? Gede. Aduh nanjing banget ya mailun teh kolot-kolot ge mah urusan pikang dia mau laheng nyaho. Ih, bapak kalau teh lumayan dong orang Arab. Iya tuh lumayan nih mah jangan ngebar kesel mah. Narana yang tanya pikang kayak gituan kan aing. Tapi lumayan heran ya. Aduh,
Atau kan dia lamun dia kan itu mah tuh dia kayak kurang si Jubed Itu ya. yang penting mah hidup senangnya. Atau kan aja sutem. Bisa sama titik kunci itu kalau tanah. Kamu kayak ngilu. Ambu. Arya sama Dun. Ih Jubed ambu. Oh Jubed anu kan itu otawe. Arya sama. Ih Jubed ambu. Oh Jubed anu kan itu Kak. Bu, Naon si dia kagorokan bae bangsa aing mah. udah gara-gara Allah. Iya, enggak. Sudah tahu. Aing kangen ka dia Madun. Aing kalau kena ini kolot sutem. Atau ayo. Satu tuh yuk. Aing mau geus resep ya. Aing. Ih, aing juga. Dia Aman, salah. aing salah. Sahabatan aman Gian. Tuh. Juga dia aing. Macam-macam bae tambah Jubed ya. Atau Imam Agung mah di kamar kene mah kan Drama punya di kamar kayaknya mah itu punya pindah. Yuk pulang yuk. Itu terlalu deket.